Saprak anjen ngaleos ngebebet kendurian hiru asan. Am, kerenan sih ya? Motor ya, motor barodok dia. Motor dikumbah-kumbah. Jalan mana tuh mandi? Oh, kadang beres kumbah motor ya. Sekalian ngerek mandi. Nah, rasakan ya, guys ya. Anjing, saya untuk kanan. Yuk guys, yuk kayu yuk orang ajaran ke budak suruh nyabut, anu bisa nyabut kayak diberi duit gitu. Yuk kayu zaman Belanda guys, Indonesia merdeka tahun 45 yang bisa ayah di dia guys. Pokoknya orang gaskin mana budak nah orang jangan nanya. Iya kayu nak di zaman Belanda ya guys. Woi budak, kadeo, lu bisa nyabut kayak beri duit ku aingnya. Sanu bisa tak? Bisa, yang penting mau duitnya. Yo, aing contohan kayaknya. Ieu teh. Anjing sekali cabut heuras banget bisa demi Allah heuras banget ieu teh. Saya bisa teh? Bisa, ayo. Well, ung coba teh, kan coba ya. Menang duit kan. Anjir. Bisa, anjing. Berat kan? Itu budak coba tuh, bisa bukan? Bisa teh anjing dah, Mam. Bisa lah. Menang duit lu bisa kok aing. Bagi berapa duit aing? 1 juta kok aing bere. Saksian dia 1 jutanya barodok. Ayo, gerak coba. Pokoknya nya, bismillahirrahmanirrahim nya cicingnya. Ayo. 1, 2, nah nanti kan kudu baca bismillah ya. Sok, mangga. 2. Budak sorangan wae keren naonnya didinya teh. Oh, keur mancing didinya. Pas sampeurkeun oge ya. Am, saya keren naon eta? Ngom. Biasa ya aing geger mancing. Kurangan gitu. Geuningan ce sorangan wae. Si Imam mancing sorangan wae dan ngajak-ngajak aing sia. Ah, parah. Isya ka mana wae emang. Aing mah sorangan ge jadi mancing. Aja nu babaturan ge. Ah, ari kitu sia. Teu solidaritas jeung aing sia. Teu solid. Sepuluh teuing. Erek solid ge, erek solidaritas, erek naon ge. Sorangan ge aing jadi. Lah, si jadi ngomelan aing sia. Kalau mancing sia kesunu gawe wae. Lah, kunaon sia nyebut aing eueuh gawe. Sepuluh teuing urusan aing sia. Jadi ngomelan aing. Nah, si Imam lebih baik waing jailan. Enak ngomelan aing tadi. Nah, kayak banggu ya, bang beledog dari budak. Anjing, kenaon sia? Aing ukur mancing sia, diganggu. Goblok sia. Hah? Sia jeung aing ayo. Rasakeun dah, sia. Potar. Oh no.